Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Nur Rahmalik Eldani ti 8G. Kasadaya hadirin anu dipika hormat, simkuring ngaturkeun salam pangbagea. Alhamdulillah urang tiasa ngariung dina waktos ieu. Dina kaayaan sehat walafiat, pikeun ngalaksanakeun acara paturai tineng. Hadirin sadayana, dinten ieu urang teu saukur ngumpul pikeun nyaksian waktu pamungkas, tapi oge pikeun ngelingan sagala kenangan anu parantos kahontal babarengan. Rasa bungah tur sedih jadi hiji lantaran waktu parantos nyorang, tapi kenangan moal hilap tina pikiran. Sataacan urang ngalengkah ka acara salajengna, hayu urang bareng-bareng ngadoakeun mugi-mugi dulur anu bakal ninggalkeun tempat ieu dipaparkeun kasuksesan, kamajuan, sareng kasehatan dina unggal kalengkah kahirupanana. Hadirin anu dipika hormat, simkuring oge nyuhunkeun hampura bilih salami nyangking ieu acara aya kasalahan dina ucapan atanapi lampah. Mugia silaturahmi urang tetep nyambung sanajan jarak bakal ngajauhkeun. Akhir kecap, hatur nuhun kasadayana anu parantos nyaepkeun waktos napikeun hadir dina acara ieu. Mugia urang sadaya salawasna dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.